Molor jeung jajan bae pagawean si eta mah cenah. Atuh heueuh tah di dieu ieu aing mantas molor atuh ngeunek jajan dak eueuh pagawean selain ti kieu mah. Ngeun tah bae nek kumaha deui horeng nya jah hirup mah atuh heueuh ngalobakeun mah bersyukur geus syukur bae ku salaki disenangkeun. Atuh heueuh pan ieu ku nikmat nya mantas hudang hees kapanan mah ieu disebelakan kuman mirasa diinuman ku cai es beuh pokona nu mantak aing mah diduduhan kuru elos diduduhan kurang bahagia elos ja parangsa aing mah hirup mah atuh nek kumaha bahagiana nya jak sakieu ge meureun ku bahagia. Jajan teu dieureunkeun pagawean teu boga atuh heueuh jak kerja ge pan meureun ku salaki ulah mah atuh jor teuing kieu bae menikmati uang salaki. Atuh henteu dak aing ge ku menikmati duit salaki teuing mah ja boga penghasilan hasil ngonten ngeun tah bae atuh jor teh nya najan duit salaki ge ja meureun salaki urang ieu ngeun diuji-uji senang madak atuh kumaha ieu konsepna nya ieu nyieun seblak sorangan bae ja nu bogana mah eueuh jor teuing dak aing asal nu penting mah anggeus tah di dieu ge tidak lupa minum esna beh pang seger. Tidak poho dak isi seblak geus dipalastikan ya di kana mangkokeun geus datang ka imah mah seblak panas diinuman ku cai es atuh teu nikmat kumaha jah hirup mah nya kurang-kurang bersyukur mah atuh mungkur beh nu penting mah dak bersyukur ngakan sagala ge atuh terasa ngeunah komo ieu seblak. Bisa dideuleuh ku dalaria kuat nyamual sakitu ku panasna ge teu boga rarasaan.